Asal keingatan euy. Si bewok ka mana sih kitu? Kan balik ke di kebun. Kita nganteran si saha kamar teh ngaran teh? Si Mad Sabru kan kalau saha lah. Pokok aja mah. Udah aku ku haji kudu dikontrol mah. Yang bener tinggal teh gaweana teh. Udah kontrol aku haji sekalian empuk kebun ari si Baba geus ngagoler dewa gawe nanti global teh da kamari oge ngagoingkeun si bewok teh nu arek ngahakan ka haji teh siapa yang kejelag ini global Baba teh udang-udang di bawah teh Gan. Atungan molor we gagawe teh. Kumagan kumaha? Sok teh ocrog teuing. Udah naon deui Gan? Ngareurewas reuwas teh keur loba kasieun Gan. Wah, nya itu jawara loba kana kasieun Sok teh ocrog teuingan. Aduh, da ABG jelema atuh Gan aya rasa kasieun mah. Ya kasieun naon atuh selain teh? Kamari keur nganteran si Tahrim dianteran kamari nya. Tah musti ka kebon terek balikeun pas beres nganteran balikeun. Eta mah aya nu ngomong Gan. Di mana anu ngomong gitu Di kebon. Sok ngawadul teuing ka haji Abi ti ka mangpret eta mah Gan. Wah, teu percaya haji mah kitu patut mah leh. Asrina Gan, bisi agan terpercaya mah weya urang riksakeun ka kebona Gan. Paure nyata si Tahrim ge dihakan maung euna teh Gan. Sok kabatur ku sok kitu patut atuh. Asrina ieu mah Gan. Atuh kitu mah urang riksakeun jeung haji. Weya coba urang riksakeun. Saran teh haji teh. Kalian nganteran eta meureun mun aya mah ieu kejona teh. Ji, bejana ieu rek di pagar teh ku beusi. Pan teu ari haji mah ieu. Ieu teh gawe teh sok teu bener tingran. Kita ku beusi ieu teh. Semoga duit membayar duit nak kadek. Engke. Hayang isukan urang omean isukan. Isukan diomean lah ku haji. Awas temen bohong. Kal bakulah haji Jor. Aduh, padahal lama itu terus burit kemana Pak Haji tacan nganteran beuteung tos lapar kieu deh. Kemana tuh Pak Haji teh nya? Yang kosa eta Ji? Anu haji keneh ieu teh ka bawa meureun kana haji. Itu tuh meureunang jeung itu tuh. Aduh, ieu mah ngaradeki lagi euy. Can dijual kemang ini kerah. Ieu teh sahudeut. Karena hon ieu adi ngeulis lan ieu. Tah, lagi. Kamari teh. Di mana itu teh? Surat Ji. Wah, bener teuing teh. Astagfirullah bener Ji. Ieu. Iya, sanaon ieu. Minta kamari mah teh ieu Ji. Tarmin. Mana Putra Jit? Tadi mah ku uing digero-gero meuni eueuh datang. Ayeuna karah nongho. Wah, ini teh di mana? Di mana?
Uh. Kemana si Tahrim teh Teuing kamari mah di belah ditu tuh. Ku ana di goroan teh. Oh itu? Oh, Orang sabarkan ke mah orang intip lah. oh. Ai maneh teh atuh ngeluh kunaon, Karmin? Lain nyata betul manges lapar ya teh Pak Haji can datang wae nganteran kudu kumaha ya teh di dago-dago teh tadi can datang wae. Heuh ayeuna mah Tarmin. Ka dieu heula kaula arek ngawangkong jeung maneh. Diuk. Orang misalkan yang haji Nah. itu benar gagaweana. Maneh apa teu Tarmin? Yen Pak Haji teh bogaeun budak awewe anu geulis. Nya eta teh Putra Jin kurang percaya. Tarmin mah eta teh Bener pisan. Pak Haji bogaeun budak. Ngan eueuh ti dieu budakna da keur nungtut ilmu di pasantren. Coba orang intip lah di dia. Si bebal ngawangkong jeung saha itu sorangan si Kehed teh. Tuh nya cikana ge geus mulai gelo jigana teh euy. Oh si bebal jeung saha itu ngawangkong sorangan nang kitu si Kehed teh. oh pantesan atuh sim kuring bulak-balik wae tara katingali nuntut ilmu teh teh. Atuh maneh mah katinggalin zaman meureunnan apal keneh kaula sanajan kaula aya di kebonan ge kaula mah apal. Tah ayeuna mah kieu Tarmin. Ieu Putra Jin arek ngabejaan. Maneh geus rarabi encan sabenerna. Aira rabi mah encan atuh Putra Jin uing teh Aira rabi mah hoyong sadayana ge mana atuh istri nu mana anu hoyongeun ka sim kuring orang kampung kulit ge kieu boro-boro anu aya anu hoyongeun ka sim kuring teh Putra Jin aya wae si laing mah Oh, di euy. Laporkeun kitu teh. Hah? Laporkeun. Waka ji. Tah ku kaula ayeuna maneh di bejaan. Kan maneh teh ayeuna nya disuguhan beurang jam 10 sorena jam 3. Jadi kadaharan anu dianteuran ayeuna ku anak buahna Haji ku maneh ulah didahar. ari geus sim kuring ngadahar naon atuh Putra Jin ulah di dahar mah da angeunana. Tenang, masalah dahar maneh mah serahkeun we ka kaula, ku kaula diatur. Ngan engke di mana-mana mun Haji atawa si akang ngadat ka maneh kusabab susuguhna henteu didahar, tah maneh tinggal ngomong. Kurung ngomong kumaha tuh ari si laing. Ngomong nama kieu maneh ka anak buah Haji teh. Yen kaula mah henteu hayang barang dahar, henteu hayang nanaon, da jarang ngadahar sangu, terkecuali mun disuguhanana ku budak Haji. Jadi ku maneh kitukeun ka ayeuna anak buah Haji teh. Engke kan ceuk anak buah Haji teh pasti dilaporkeun ka hajina. Tah engke supaya datang si awewena keun bae ku kaula ditarik. Wah, sieun ai kaula mah. Rajin ai model kitu mah Moal mah kudu sieun naon. Ngan maneh ayeuna mah mun di naon-naon ku Haji kudu daek heula. Kakarak engke teh panan meuli hatenana teh kitu. Nah kira-kira na daekeun moal Jin ka sim kuring aya wae. Si laing Tenang, masalah eta mah Karmin. Yen ku kaula oge dibantuan supaya ayeuna anak Haji daekeun ka maneh. Tapi keheula saya nu beda euy. naon eta teh nu beda teh? Ieu mah saya nu nempokeun urang. Bangunna mah aya hajina jeung anak buahna. Maneh daguan heula di dieu. Kaula arek nguruskeun heula hajina nya. Heeh.
Ai putra jin ngalem gitu tuh bebeja heula ngarerewas wae. Aing mah. Ari si lain ka haji teh gegabah tinggal sok ngarerewas kitu. Nah ari si kunyuk menang ngarerewas aing. Ari Pak Haji teh nuju naon atuh eta teh sareng si Akang di dararia. Nah, atuh aya si lain menika banget-banget teuing ka haji teh ngarerewas. Nah ari si lain ngarerewas keinginan yang dicacag sugan. Pandai teh di ditu saya teh termin bal. Da abi mah teu ka mana-mana Pak Haji ti tadi oge di dieu ieu teh. Ya jadi itu saha tuh. Nya cek anak gaji di mereka heranan. Wah, teka enggak saya nama tuh. Kalau di ditu tuh. Kasau ngapa haji mah niuhan. Lewat. Pak Haji. Yakin asa teu kapikiran nama deh. Arelan kieu di kieu teh. Nya cek anak ge tadi naon ji. Heeh, eta. Pira aku kudu dijual mah itu kebun teh. Ulah tuh ji ari tika dijual mah. Pan teh ngahasilkeun ya manguna marijina nih. Oh, nama geroana si eta si Tarim itu lah. Beres ieu bulan pegawai nama. Kunyuk, kunyuk. Ulan Kang. Kadieu, kadieu. Aya naon Kang? Ya cek Pak Haji ya. Geus diukuran nu diingatan nagog tah. Mah enggak Pak Haji. Kumaha? Geus beres? Alhamdulillah Pak Haji pada melan magening tos rengse eta teh. Halus atuh kitu mah gawe maneh halus kapake. Nah isukan mah ku haji dipindahkeun nunan gawe teh di sawah. Nuhun mangga Pak Haji. Di sawah nu mana nu can beres teh? Ya kan nu di hilir can beres eta di hilir. Nu di hilir. Heeh. Tuh nu di hilir cenah can beres. Abdi mah ka mana we Pak Haji telanggung Pak Haji. Aduh ai kitu mah. Emang Pak Haji ngeraya heula. Kilo ayeuna bareng jeung Pak Haji meureunnan moal. Nuhun Pak Haji, abdi mah geuningan di teh kalalotor keneh bade ka zaman heula bebersih. Engke teh eta mah can neuteun di imah meureunnan ke. Nuhun mangga Pak Haji, mangga. Can neuteun. Ayo ah. Ayo wae itu kebun teh kunaon cenah. Ada kuat oi. Sieu Haji kana ruung. Boboh. Pokoknya mah tong hilap Kang Baraya BSS sadayana. Facebookna diikuti, TikTokna di follow, YouTubena di subscribe. Kumaha barudak? Wow. Oke.